Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Saputra. Saya akan menceritakan cerpon Sunda yang berjudul Lantipna Cinta di Lembur. Di hiji lembur anu jarang katembo di peta, aya hiji kampung leutik anu sakti. Ngaran kampung eta teh Kampung Cimenyan. Kampung ieu terletak di sisi gunung, jeung pemandanganna anu asri ngajadikeun saha wae nu datang ka dieu bakal ngarasa betah. Kampung Cimenyan teh tempat anu syarat ku carita, di mana segala hal bisa kajadian. Sanajan sakapeng teu gampang pikeun manggihan kasuksesan. Di lembur eta aya hiji budak ngora anu ngaranna Dedi. Dedi teh budak anu handap asor tur rajin. Sok ngabantu kolotna di sawah bari ngurus kebun teh. Anjeunna teu boga harupna gede teuing. Anu penting mah hirupna cukup sarta bisa ngabahagiakeun kolotna. Nanging hetana teu bisa dipungkirkeun. Teu gampang pikeun nepi ka hate hiji gadis nu heubeulna hayang pisan tempo. Gadis eta ngaranna Yanti, salah sahiji putri ti rujagan sawah anu pangaluasna di kampung eta. Yanti teh beda pisan ti Dedi. Anjeunna salah sahiji gadis anu pinter jeung parigel dina seni musik. Anjeunna bisa mainkeun pianika, suling jeung rebab kalayan alus. Sareng salawasna jadi pusat perhatian di sakolah. Yanti teh nyaho ka Dedi, sanajan teu akrab pisan tapi sering ningali Dedi anu keur ngurus sawah atanapi ngabasmi hama dina kebon. Sekali waktu aya hiji acara seni di balai desa, di mana Yanti teh jadi sahiji pamilon anu bakal tampil. Dedi anu herang ningali Yanti latihan, ngerasa kagum kana kamampuna. Hiji sore saatos acara Dedi ngadeukeutan Yanti keur ngoleksi alat musikna. Yanti eta mah luar biasa pisan, anjeunna pinter pisan mainkeun alat musik, cek Dedi bari ngarasa guguk. Yanti ningali Dedi jeung seuri seetik. Hatur nuhun Dedi, tapi anjeun oge boga keahlian anu teu katingali. Sawah anu subur, kebon anu asri, eta teh hasil usaha anjeun. Anjeun oge luar biasa, jawab Yanti kalayan drama. Jadi ngageter hatena teh rumasa. Hatur nuhun Yanti, tapi kuringan saukur ngajaga ieu sadayana, jawab Dedi kalem. Waktu terus lumangsung, sareng hubungan antara Dedi jeung Yanti makin deket. Yanti mulai sering datang ke kebun Dedi, ngobrol ngeunaan segala rupa ti seni musik nepi kahirupan di kampung. Dedi dina sisi sejen leuwih ngarasa betah jeung Yanti anu sigana teu ngabedakeun latar belakang maranehna. Sakali waktu nalika Yanti datang ka kebun Dedi pikeun ngajak ngobrol, hatena geus kaget ku hiji hal. Dedi sabebenerna kuring geus ngabogaan rencana pikeun ngalajengkeun kuliah di kota. Abdi bakal ninggalkeun kampung ieu pikeun sabaraha tahun. Sareng kuring teu yakin bakal bisa balik deui, cek Yanti kalayan cemas. Dedi ngerasa berat hate. Yanti, eta mah mangrupikeun kasempatan anu luar biasa pikeun anjeun. Kuring ngarti anjeun kudu maju, tapi hate kuring oge teu tiasa nyumputkeun rasa kasedih. Kuring bakal kangen pisan. Yanti ngarasa bingung antara kudu nuturkeun impian jeung ngajaga hubungan anu anyar di mimitian. Dedi, abdi oge kangen ka anjeun, tapi kadang hirup teu henteu salawasna mulus. Kuring kedah nuturkeun jalur anu geus disusun, jawab Yanti kalayan segala kabingunganna. Dedi diem lamun hatena ngalamun. Anjeunna ngerti yen hirup kudu dipilih, jeung kadang-kadang jalma bakal ngalangkung jauh pikeun ngudag cita-citana. Tapi rasa cinta anu geus tumuwuh teh
terbiasa disumputkan. Dedi kuring henteu nyaho naon anu bakal kejadian engke, tapi kuring bakal tetep inget ka anjeun. Pasti bakal aya waktu anu tepat pikeun urang, cek Yanti bari ngusap pelipisan Dedi. Sakali deui Dedi ngan ngukur bisa teri sedih. Yanti angkat ka kota, ninggalkeun kampung jeung keluargana. Kacindekan eta nganturkeun Dedi dina hiji perjalanan anu panjang. Hiji perjalanan anu kedah ngalawan waktu jeung kaayaan. Waktu nulian Dedi diteruskeun hirupna di lembur. Anjeunna tetep ngabantu kolotna, ngurus kebon sareng ngausahakeun ngahotal cita-cita sederhana. Kadang-kadang dina wengi anu hening Dedi nempo ka langit, pikiran Yanti anu jauh di kota. Cinta eta henteu gampang sirna, tapi kadang kudu diperhatikeun dina hate. Dina tahun-tahun eta kabar ngeunaan Yanti jeung prestasina di kota sering kadenge di lembur. Anjeunna jadi salah sahiji mahasiswa anu menang beasiswa di universitas anu bergengsi, serta terus ngalaksanakan karirna di dunia seni musik. Tapi sakepeung Yanti sering nulis surat ka Dedi, ngobrol ngeunaan hirup di kota jeung kahayaan pikeun tetep penghargaan kampungna. Hiji poe sekitar 5 tahun saatos Yanti angkat, anjeunna mutuskeun pikeun balik deui ka kampung Cimenyan. Anjeunna hoyong ngajajah deui kahirupan anu pernah dilakonan jeung nempo deui Dedi anu parantos aya di lembur. Nalika balik ka kampung, Yanti langsung ngajan ke kebon Dedi. Dedi kuring balik ka dieu. Kuring datang pikeun nempo anjeun, cek Yanti bari matana teu bisa disumpetkeun ka bunganakana. Dedi nganggep yen ieu teh kasempatan anu teu kedah dipupuskeun. Yanti ajeun balik ka dieu. Abdi kabeneran bingung, dilapisan urang teu panggih. Yanti nyengir, kuring sadar kadang-kadang waktu teh kudu dibere ruang, tapi kuring henteu tiasa ngalalaworakeun parasaan anu aya di dieu. Dedi ngarasa yen cinta anu kantos kembang di hatena henteu ngeleungit. Yanti, urang moal tiasa ngulang waktos anu kaliwat, tapi urang tiasa ngawujudkeun masa depan anu anyar. Urang tiasa ngalakukeun hal-hal anu sae bareng. Yanti satuluyna ngajawab, nya lamun kitu hayu urang ngajalankeun ieu beberengan. Cinta teh kudu salawasna mulus, tapi lamun aya usaha jeung komitmen sagala hal bisa lumangsung. Akhirna Dedi jeung Yanti ngajalankeun hirup anyar di tengah lembur anu asri. Maranehna sadar yen cinta teh teu gampang, tapi oge teu kudu ditinggalkeun. Kadang-kadang dina hubunganna sareng kasedih, cinta bisa ngajaga hubungan antara dua jiwa anu silih ngahargaan. Cinta senajan perjalanan panjang bakal terus mekar dina kahirupan anu tulus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.